Eureun saya Yahudi. Naon ngomong teu menikah makara. Di tara salat. Hei. Ngabibirang teh tara salat segala. Tara salat sajadah ge loba di imah. Can bisa mayahan Yahudi sia teh. Nah, kejeng mayahan. Yahudi udah jauh di negeri Israel. Lamun urang geus bisa mayahan Yahudi eta teh sarua jeung naon? Sarua jeung naon mayahan Yahudi lagi hese. Sarua jeung salat 60 kali. Ada Yahudi lagi jauh di Israel atuh. Oh, da eta pandangan sia mah jadi we mitos. Mitos kumari ah. Da lain Yahudi itu nu jauh atuh eta mah kudu muntas laut kaburu modar di jalan oge. Da ieu Yahudi nah mana atuh? Eta sifat-sifat Yahudi anu aya dina hate si laing. Sifatnya eta sombong, bedegong, gede hulu, kumalungkung, boga rasa ieu aing uya kidul. Makalang. Kadedemes. Hawak. Oh, eta nguntangul, bedegong. Balaga tak eta teh eleh-elehkeun heula paehan ku sia dina wujud sia. Anu sifat Yahudi nu aya dina diri. Heeh. Apan cikolot oge mun ngaji ulah kaluar tina dirina. Mun ngaji kaluar tina dirina sasar hirupna. Oh. Eta teh Nu matak dewek tadi nyarikan ka si lain teh si tara salat. Heeh. Eta teh kalakuan kitu teh sarua jeung nemongkeun maneh tara salat. Kalakuan nganyeri batur. Heeh. Kalakuan nganyeri batur teh. Ai salat teh, cung. Saur ulama mutannabi salat teh aya 3 huruf. Naon hiji-hijina? Hartina ulama mutannabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul. Nyunah rasul. Heeh. Wah. Salat aya 3 huruf nyaeta syad, lam jeung ta. Ai syadna teh sidqul qauli, hartina bener ucapanana. Ai ngaran-ngaran nu bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek laina. Tara wani ngaleuwihan jeung ngurangan kana perkara nu geus ditangtukeun. Mun panjang teu wani neukteuk, mun ponok teu wani nyambung, mun condong teu wani motong. Jadi pas. Oh, saujratna tukang salat mah ngomongna teh. Gitu. Ari eta aya lam. Naon? Lam na teh layinul qalbi. Naon maksudna? Hartina leuleus hatena. Oh, eta teh. Aya ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena sopan, santun, ramah, tamah, DP-DP, handap asor, tawado, landung kandungan lair aisan malapah gedang ipis lapis kana tapal kaituna teu melengkung bekas nyalahan. Oh eta teh tukang salat teh ari eta takna kada geus tarasi karena teh tarkul maasi. Naon maksudna? Hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun. Oh tuh pi maksiateunana dijauhan komo maksiatna. Siatna tapi bener pikir eta tukang salat nu matak sagala rupana tukang salat mah dientengkeun, digampangkeun. Digampangkeun kumaha ari akal. Nu jauh dideketkeun. Nyana kumaha? Apa tugasna ge aqimus salat. Adegkeun salat. Oh, adegkeun salat. Di mana geus diadegkeun salat bakal dientengkeun, digampangkeun sagala rupana. Nu jauh bakal dideketkeun. Contohna syariatna jelema ngadeg-ngadegkeun tower di tiap-tiap posisi penjuru tower. Apa sering tower? Tower teh nu jangkung teh kan? Heeh. Yang narima sinyal jeung ngirim 180 derajat di tengah-tengah nama teh. Pikir. Oh, terus kumaha teh? Pangna dibabari sanggeusna diadegkeun tower kan ngomong ti Cikampek ka Jakarta teh teu kudu jam-jaman.
asalnya honomerna cukup halo Nyai cager di Jakarta gelis cek indungna di Cikampek alhamdulillah damang di Cikampek cager Nyai usum naon Nyai di Jakarta usum demo lu cing atuh ke mamawa ka dieu demo Nyai yang pais demo marukana demo teh tutut meureun merukan martabak tuh deuleu eta anu asalnya ho angkana anu didaetkeun teh eta Kang nya heeh dideetkeun apaan digampangkeun cenah eta tower aya HP teu nyambung-nyambung teu dicas meureun oh baterena lemah tuh moal nyambung cenah naha ai salat di keureuyeut tapi teu nyambung-nyambung doa teu dijabah heuh tara daek silaturahim teh eta teh teu loba baraya tara daek tatanya ka ajengan ka kiai teu alewoh cenah naha ai salat di keureuyeut ai HP aya tower aya tapi teu nyambung keneh ieu HP bawa meureun eueuh pulsaan loba penyebab nah cenah ai salat di keureuyeut tapi doa teu dijabah bawa meureun tara zakat sia teh bener tuh nya beuki jelas pan beuki centre penyakit hate teh tah bener nah ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang penyakit diri sorangan bener ulah wae nyalahkeun batur nya kan cenah naha tower aya HP teu nyambung-nyambung keneh cenah bawa HP na digadekeun digadekeun kumaha Kang nah cenah salat di keureuyeut tapi urang teh teu dijabah wae bawa meureun eta teh salat teh digadekeun kana pangabutuh digadekeun ka lain kewajiban ibadah ngabdi kanu maha kawasa dibarengan ku ridho jeung ikhlas ieu meder ditukurkeun jeung pangabutuh eta teh hartina digadekeun tah pek moal sia teh kopi aja doglenan